Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng duriat di luhur ombak bagian kadalapan. Ieu anu nganggitna Bapak Entang Sumarna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pilari bae Pak, pilari. Balad-balad na mani barakad itu barakad dia marengan Herni. Herni anu di kamar kacida kageteunana ngadenge anu nyarita di luar. Aduh cilaka ya. Kawasna bae ieu teh padalung jeung baladna kateter terus kalabur. Ari ieu kapal kajabel ku musuhna. Aduh aya deui pikabingungan geurentes hate Herni teu puguh rasa. Ayo tengan Herni. Jadil nyarita ka batur-baturna. Bet nareangan aing. Nah bet jeung nyahoeun deui kana ngaran aing anu sabenerna. Sahanya Herni ngarasa kaget sedang anu dipika nyaho ku saeusi kapal ieu balad padalung ngaran teh lain Herni tapi Greni. Geurentesna bari ngahulang. Bet nareangan aing. Nah bet jeung nyahoeun deui kana ngaran aing anu sabenerna. Sahanya Herni ngarasa kaget sedang anu dipika nyaho ku saeusi kapal ieu balad padalung ngaran teh lain Herni tapi Greni. Geurentesna bari ngahulang. Tadi dia di kamar ieu meureun. Dor ngagedoran panto. Ari panto kamar memang teu dikoncikeun sabab poho urut padalung basa asup teh waktu aya serangan luncat. Bray. Waktu aya serangan tuluy luncat. Bray, gebeg teh Herni ngagebeg pedah peting torojol anu marake topeng hideung ngajaringjing pedang. Hahaha. Ieu geuning nu geulis teh Pak. Jadil gegorowan ka Ambar kapalana. Mana? Ambar nu rojol diiring ku Anda jeung Ondi nu diterogos lawan hideung atawa topeng. Hahaha. Geulis, ayeuna pasrah ka Akang. Herni geus jadi milik Akang. Lain nu padalung deui. Ambar cacakakan bari nyamperkeun Herni. Herni pupunduran bari kageteun. Tur kacida sieuna. Saha aranjeun? Herni mundur bari tatanya sarta bedah sorana. Herni, geulis, ulah kaget ulah rewas. Ieu teh anu geus ngajabal kapal. Akang nu kawasa di dieu. Jadi Herni oge aya di tangan Akang. Aranjeun teh saha? Anjeunna bet nyaho di ngaran kami. Herni mani muncrang. Herni, ieu saha? Anda jeung Ondi barang muka teregosna da dititah ku Ambar. Herni olohok barang manehna sidik nempo beungeut Anda jeung Ondi teh. Anda, Ondi, binasa aranjeun. Herni sesentak bari nunjuk ka Anda jeung Ondi. Hahaha. Herni, tong nunjuk ka kuring duaan. Anjeun geus nganyerikeun ka kuring. Waktu kuring mikahayang ka anjeun. Anjeun ngahina ka kuring. Ayeuna pangbalasan ti kuring. Anda malik nulak cangkeng. Anjeun teh naur ka nyeri, tapi anjeun teh sadar kana kasalahan anjeun. Anjeun anu leuwih nganyerikeun ka kami. Kami dibawa tina cangkingan panutan kuring. Tembal Herni bari melong. Herni, anjeun teu kudu loba carita. Tah kari pasrah kana kasalahan anjeun. Anda jeung Ondi tuluy lumpat di kaluar tinggal Ambar sorangan ngahaja teh di balaturan. Herni, sanyana Akang teh Ambar, kapala tina bajak-bajak laut anu kungsi mawa anjeun teh. Tah ieu buktina. Ambar mukakeun topengna tuluy nyerengeh bari nempokeun beungeutna. Herni olohok lantaran bener pisan kapala bajak anu ngajual manehna ka kapten kapal gadungan nyaeta padalung teh. Ya Allah, cilaka deui wae aing teh. Naha atuh pernasiban aing nepi ka kieuna. Ku ieu aing dijadikeun sasaran kajahatan. Geurentes hate Herni bari ngahulang. Herni, ulah kaget, ulah rewas-rewas. Margi Akang aya niat hade ka Herni. Ambar netep semono kacida gegetna, bibirna jiga kumetap, tikorok kekerot jiga nu kacida uruyna neureuyan ciduh. Aya niat hade kumaha? Nah rek nganterkeun balik ka Pulau Jawa. Tanya Herni bari melong. Sanes gitu Her, bangna Herni direbut ti padalung kapten kapal lantaran Akang
gaduh maksad hayang nikah ka Herni rek ngawin tobat teuing kumaha wae atuh akalna sangkan ulah cilaka jeung kumaha da kieu ka ieu oge aing teh teu sudi aing ngabogaan bakal pipanutaneun nyaeta Kang Jatnika. Aduh Kang, enggal abdi tulungan geureunteus Herni jumerit. Kunaon kala ngahulang cobi gara walar patarosan akang kersa ditikah atau napi henteu ambar nanyana bari tegas. Oh ampun abdi teh margi Herni nyaritana pegat-pegat bari rada teu purun nyarita ngan kitu soteh supaya ulah jadi hiji hal nu matak pinapsueun ambar lamun dikasaran geus nyaho adat hiji bajak lamun dikasaran tambah nekadna. Margi kumaha geulis ambar ngalelesan caritaanana diukna ampir paadak jeung Herni. Lah Kang tong caket teuing ka abdi calikna isin ari kieu teh Kang. Herni terus pupunduran. Alah isin kusaha balad-balad akang sadayana di laluar teu aya nu nyaksian saurang oge tembal ambar bari nyakelan pepeteuyanana Herni lalawunan ser hatena nya kakaraku ngarampana kitu oge pikeun ambar mah geus asa bungah lain di kieuna surser jajantungna ratu geus teu katahan daya asmarana tambah nyongkab. Aduh Kang ulah kieu Kang sanaos teu aya batur oge. Herni nah akang moal ditampi upami nyimpen kacinta ka Herni. Leungeun ambar kalah beuki ngayap kawas anu palid gap nyekelan deui pigeulangna tuluy ditarik geduk diadu dadana jeung pinareup Herni anu sakitu palaleungkeurna ser karasana kana jantung jeung hate ki ambar. Kang ieu ulah kieu abdi teh nuju aya wagelan kudua kutilu perkawis. Herni gancang mere di alasan supaya ulah diganggu kahormatanana. Naon wagelanana geulis? Naon wagelanana geulis? Nyaeta sanes baha sareng henteu cinta ka engkang teh nanging kahijina aya cegahan sepuh saurna 3 sasih ulah patepang rasa sareng pameget upami dirempak bakal cilaka saurna teh upami di darat taneuh bakal jadi lebu hurung upami di laut caina bakal ngagolak sajabi teh eta abdi nuju karoseban katiluna tiasa nikah nanging kadah dina taun nu ganjil ayeuna mah taun jangkep teu tiasa ditikah sanaos abdi ka engkang cinta teu tiasa ngalaksanakeun sagawayah waktos. Herni bisa ngolona nepi ka ambar ngalesotkeun cekelanana. Oh jadi kitu atuh sae nanging ulah jalir janji cinta Herni ka engkang teh nya taun mana bulan nu mana kungkang moal hante diantosan ambar tina akang ayeuna mah robah deui jadi engkang nyebutna teh piraku abdi jalir abdi teh kasaha deui geus nitipkeun deuri nyangsangkeun badan sareng duriat anging kasalira engkang tembal Herni teh kaciri yen nolak da lemes ngajawabna. Nuhun upami kitu mah kungkang diantos mangga gara calik-calik di dieu engkang bade ngempelkeun heula anak buah bilih bacacar. Ambar pamitan kaluar ti kamar ninggalkeun Herni. Herni ngalamun cipanuna nyelangkrung. Iraha atuh abdi teh diparengkeun tiasa leupas ti jalma-jalma anu jarahat. Gusti mugi nang tayungan abdi. Kitu bae salilana pikeun Herni taya pisan sawargana salilana aya dina kasedih jeung kanyeri. Gek manehna diuk di sisi ranjang beri ngalamun sarta jauh paninengan. Urang tunda heula pamirsa ayeuna lalakon Herni ayeuna urang ngadongengkeun deui anu sanesna nyaeta Jatnika. Ngadayung parahu bari pinuh ku hate nu rumahu leuleus lesu taya tangan pangawasa ampir teu bisa ngawelahkeun deui tongkat pangayuhna. Pikir kumalayang teu puguh nyangsangna nu dipika memet geus hamo bisa deui padeukeut. Aduh Herni engkang kasiksa batin karerejet hate kamana atuh Her engkang capek angkleng-angklengan di sagara ngancik di luhur cai duriat di luhur ombak. Boa-boa engkang bakal nemahan pati bongan engkang teu kuat nandangan kanyeri. Jatnika teu puguh nu disejak neangan jungjungan rasa
Herni nuges jadi kembang mata buah hate nu lipur ku sataun mo beaku sabulan tetep cumantel dina hate. Buah-buah her geus teu aya di kieuna atawa Herni geus aya nu nyangking deui. Tapi engkang percaya ka Herni kana kasatiaan tur kacintaan Herni ka engkang. Iraha atuh urang tiasa deui patepung lawung paamprok jonghok patarima rasa Jatnika tambah-tambah lumengisna cipanona nyalangkrung. Dadak-dadak mega mendung pasusun-susun di jomantara peting lalimbung ngahalangan sinar surya nuker anteng nyinaran saja jagat. Ayeuna jadi angkeb berbawana mega hidung. Teu sangka Jatnika bakal ngarasakeun kumambang rasa jemerit pikir kulantaran duriat nu teu bisa dipapalerkeun tur tak kuasa disamber heulang dibongohan teu nyaho ka mana losna. Gusti, mugi Gusti maparinan taufik sareng hidayah ka abdi anu nuju sakalunta-lunta ngambah di tengah sagara ngancik di tengah jaladri teu puguh anu disungsi. Ka mana her ieu engkang Herni. Ya Allah, tobat teuing pangeran. Abdi geura tepangkeun sareng Herni. Jatnika satengah teu sadar ngegorowok di tengah laut angkleng-angklengan luhur parahu nu dibantu ku layar. Tungkebna awang-awang katutupan ku mega malang nu hideung pating garumpal dipirigu sora-sora gagak pating koceak uncuing pating jererit namahan kalawang beuki nari ka ketira pikir. Burudul ti kajauhan katingal ku panon Jatnika parahu-parahu bargas nu lobana teu kurang tina 8 ngaleut iring-iringan bari jeung pada nyariapkeun pakarangna saperti nu arek ngayonan peperangan. Itu teh arek kamarana moal salah maranehna teh bajak-bajak laut Sunda anu kasohor zaman baheula. Geurentes hate Jatnika bari olhok nempokeun ka hareup. Keun hayangnya ku aing rek ditunggu kamarana jari jiganana jeung ararek naon pamaksudanana nah ngahaja ngaberik aing pedah katarenjoeun kitu aing rentang-rentang aya di dieu. Tapi rek naon sanajan dirampog sapira badan sakujur teu mawa harta teu mawa uang sapira pedang 2 siki meunang ngarampas ti urang basisir merak. Pertanyaan batin Jatnika geus rupa-rupa. Barang geus deukeut ting darurugdug di sarada ting haroak jelema-jelemana. Hei, nu di hareup, rek ka mana maneh? Kitu gorowokna tetela ka Jatnika nanyana teh. Tetela mun kieu mah rek nyarusul aing. Keun hayang nyaho rek nanahaon. Geurentes hatena bari tetep tagen nunggut datangna parahu-parahu bargas. Horeng eta teh pakaburan tina kapal matros teh padalung jeung anak buahna nu geus diserang ku balad-baladna ambar bajak laut basisir kaler Gunung Rakata. Hei, anjeun saha? Urang mana? Reka mana? Jawab, duga nu nanya teh bari semunu kereng. Nah bati popolotot kieu ye. Geurentes hate Jatnika bari netep nu nanya jeung ka sakabeh batur-baturna. Ditanya kawas nu jantungan lain pok ngajawab saha anjeun? Duga beuki nyorongot dumeh nguntup dangan sorangan. Nanya sih nanya andika kakuring tapi ulah jeung haok polotot sabab eta teh matak teu ngeunah kanu ditanya sanajan nu nanyana ngarasa ngeunah. Dapon haok jeung polotot Jatnika pok nyarita bari mencrong. Anjeun ditanya teh kalah ngambek kitu. Pok jawab, saha anjeun teh ngaran? Urang mana? Ti mana? Atawa rek ka mana? Duga nyereng deui. Jawab atuh ku anjeun. Ulah kalah melotot. Delung oge pok nyarita. Sugan jelema koclak meureun. Meureun dan nyatu meureun. Ceuk balad-baladna padalung recok. Aranjeun jarang je bae nyarita teh. Kami lain jelema kurang sasetrip. Sabalikna aranjeun nanya ka jelema saliwat ti popolotot. Nah jelema benar atawa lain, Jatnika tambah nafsu pedah pada nyarebut koclak. Nyangka jelema gelo ka dewe kabeh. Si lain teh bulga nafsu bari nyabut pedangna. Nya memang meureun teu rek direken nu gelo sabab aranjeun mah hiwal ti kalakuan-kalakuan manusia. Nanya jelema saliwat beri jeung haok polotot. Basa anu kalalasar, saha anjeun? Mana pimpinan anjeun?
Jatnika tambah tenang jeung tenang serta memang rasa nafsu bawaning asa dihina ditanya bari jeung haok polotot. Jatnika mah jigana geus moal kapalang kagok. Lain layanan ku kecap atawa ku carita ieu mah batur. Sabab sebenar-benar ditanya kala poporongos tipupun cereng sabet wae kadinya ku pedang tong asa-asa keur mah urang teh keur loba kakeheul direbut kapal jeung awewe si Granny benang haja meuli direbut batur kari-kari ayeuna manggih manusia model kieu ayo raponan. Padalung merentahkeun anak buahna. Siap. Seak pedang kidul nyabet beheung Jatnika tapi sial ngan sagilek pedangna macleng jelemana ditotogeun ka laut. Kecebur. Tolong. Kidul kakarabakan jeung doroesan bari tulung-tulungan. Kurang ajar, tampanan. Celeng saurang deui ngagajelang bari maksudna nyuduk ku pedang kana lebah beteung Jatnika. Jatnika rikat ngagiwar. Jelemana ditilap antara punduk jeung beteungna terus dibalangkeun ku jubar. Tolong, tolong. Doroesan deui wae tuluy ngasoy ngojay. Kudu dipantrung sugan tah tampanan. Siar nu saurang ngalempag ku tumbaknya eta kipitak. Siar karawak ku Jatnika ditewak dibalikeun kana numbakna. Kujubar kipitak katiir beteungna mani parat kana tonggongna. Babaturanana maning genjleng nempokeun baladna katiir teh. Jatnika mah papada ngalawan oge teu woleh-woleh neuteuli caritaan kapala bajak nu dieu nu nyaritakeun yen maranehna ngarebut kapalna sarta nyaritakeun awewe ngaran Granny menang meuli. Boa-boa Granny teh herni geurentes hate Jatnika. Urang ajar setan, ayo tingkar batur. Dalung kacida amarahna nempo baturna ting jarung kalakalaut teh katambah nu saurang mah katihir ku tumbak. Getihna mani beureum di luhur cai jelemana mah teu muncul deui ti lelep ka laut. Ya, maju binatang-binatang. Pikeun Jatnika rupana geus kapalang hirup oge lantaran ngarasakeun kanyeri kaperih jeung kabungbulengan ku buah hate nu geus leungit. Tampanan, tampanan. Celeng, celeng tilu jelema ngagajelang kana parahu Jatnika maksudna arek niir beteung Jatnika ku pedang. Oro kaya Jatnika lain atah-atah warah dina soal ulin bubuhan pangwarah bapana Jurumudi Darman. Jelema nu tiluan disakalikeun disapu ku gerakan nu lebet leungeun jeung suku maen. Tiluanana ting jeruralit ka laut. Teu mangga pulia deui pedang-pedang na ngaraceleng maranehna roroesan di luhur cai bari rumahuh semu nu teunangan. Malundur, malundur. Padalung ditah mundur ka balad-baladna sarta manehna nyekel hiji pedang. Keur mah balad-baladna geus saterengah hate ngalawan Jatnika teh. Ku pamimpinna dititah mundur atuh kalah kabeuki aratoheun tuluy mundur sararea. Tinggal Padalung anu terus ngadeukeutan kana parahu Jatnika sarta pokna. Lamun anjeun bener-bener palaut nulung, jago tarung di luhur laut, coba geura layanan kami. Urang pada hiji, coba angkat pedang anjeun. Jatnika rada ngahulang nempo dedeg pangadeg Padalung mah memang saimbang jeung Jatnika, tapi barang ditempo dina cangkengna aya nu ngagaplek pistolna. Aduh, geuning mawa pistol. Ayo, nah anjeun kala ngahulang, wani apan teu ka kami. Dalung mesem bari panon molotot, pedangna diasongkeun, tuluy ngiceupan ka batur-baturna supaya siap disagigireunana. Tungtungna Jatnika nyabut pedang tuluy mundur saeutik, dek tungtung pedang geus mimiti diadu jeung pedang Padalung. Der mimiti silih kubat, silih sabat, silih jotos, silih tojos, disabat sirah ngelok, disabat suku ngagajeleng, seak genjreng, seseukeut pedang diarado. Ting baranyai bakat kutarik itu pinter ieu tangkas, dua layan teu aya nu kateter, malah leuwih pada arati-aratina, leuwih pada ngaluarkeun sagala pangabisana. Ayo, tampan, ceuk Padalung. Siap. Ceng diadu seseukeut pedang. Balad-balad Padalung kabeh mararata simeteun itu ieu pada kaget nempo katanginasan Jatnika teh.
Hup, tampan, cuk Padalung bari nusuk kana lebah dada Jatnika. Hup, ya, celeng pedang Padalung ngaceleng serta jauh mental ka laut. Angkat tangan kakarage pedang ditodongkeun kenca ka tehu geus rangseb pedang jeung seseukeut tumbak ngancam jiwa Jatnika. Jigana asal Jatnika nusuk Padalung pasti bakal pejet awak Jatnika. Hahaha. Hei batur-batur, kon antep bapak sina dipaehan. Nah ku anjeun teu tulus dipaehan kuring teh ha. Hahaha. Benar-benar kuring muji kana katanginasan anjeun. Sanajan balad-balad kuring nu sakieu lobana saukur gede omongna. Padalung nya kakak bangun bungah kacida lain ambek eleh teh. Jatnika olohok bengong serta balad-balad Padalung melundur deui teu tulus ngancam Jatnikana teh. Oh, saderek sim kuring kacida bingahna ku ayana saderek parantos tiasa ngelekeun sim kuring. Hiji pingpinan sakabeh bajak nu aya di sakitar Supitan Sunda. Ku kituna urang sami-sami ngenalkeun sim kuring nu gaduh nami Dalung. Padalung sopan pisan sarta marah mai. Jatnika ngalaket teh hatena sanajan tadina mah memang amarah oge pedah asa dihina basa, tapi sanggeus ngadenge ucapan-ucapan nu merenah ti Padalung kakara ngarasa ngemplong. Oh, kuring Jatnika tembalna bari ngasongkeun leungeunna geup ku Padalung di tampanan. Hei, para saderek, coba ngenalkeun sadayana ka ieu saderek Jatnika. Padalung ditah ngenalkeun ka balad-baladna. Atuh harita sungsong ngarenalkeun siri sasalaman di luhur parahu. Balad-balad Padalung teu ngalartieun naon sababna pamingpinna bet jadi lemah kitu, malah jiga-jiga nu malik nyaah ka musuh. Saderek Jatnika, sim kuring rek terus terang ku ayana saderek katawis tangkas dina pertempuran teh. Jorojoy hate kuring hayang menta tulung. Manawi saderek kersa nyumbangkeun tanaga sareng pikiran margi sim kuring gaduh hiji karerepet nu langkung sulitna kenging disebatkeun parantoskeun aku kacilakaan. Padalung sorana halon ancad lair bari teu weleh marah mai. Oh, dupi nu diangge karerepet teh perkawis naon kitu? Jatnika nanyana bari mesem. Teu aya sanes sim kuring diserbu ku hiji rombongan anu ngaranggo topeng tur dibongohan. Kapala sim kuring karebut kalawan pibojoeun nu jenengan Greni direbut. Ku kituna mugi tulungan urang sasarengan nyerang ngarebut hak sim kuring. Kitu deui pibojoeun nu jenengan Greni. Padalung cuma limba ngelar di pikarunya ku Jatnika. Jatnika ngahulang gerentesna. Ke lamun teu salah kung si Herni ngabohong ka aing yen manehna Greni sedang saenyana mah Herni keun ari kitu onaman ku aing rek dicumponan sugan nya perkawis pribados mangga teh teuing dipundut tulung ku bapa ari kaanggo mah ridho pisan bujang-bujang siang dalah wengi oge sumangga. Nuhun mangga urang ayeuna bae supada sumping ka ditu rada magrib urang nyerang dina waktos wengi. Padalung mani bunga. Mangga atuh urang mios tidinya berang arindit beralik di Murusantolo di Pulau Gunung Rakata. Cicir disadang gerit nambahan hate ngerik pikir anu keur sumereang ungkut-ungkut ngalalanggut gagak ngelak disarada uncuing nambahan eling kana pipaeheun bulu punduk ting puriding jiga-jiga bakal aya gara-gara anu teu hade. Herni anu geus balik pepeh ngarasakeun hayang panggih jeung panutan buah ati sumawana kanu jadi indung nu ditinggalkeun di Bandung teh. Kumaha atuh pikarepeun diri aing hirup dirungrung kabingung asa di jero panjara turta disampakeun iblis nu purah ngahina merkosa kana kahormatan hiji wanita. Teung-teungeun anda jeung ondi anjeun niat nulungan aing aya nu dipalar nyaeta ngarah jiwa aing tur ditaragal diperkosa. Tibatan aing daek dihina leuwih hade paeh jadi wadal Selat Sunda. Ayeuna Kapten Dalung geus kabur diganti Ambar nya kitu keneh. Tukang ngahina, tukang merkosa kahormatan kaum wanita. Tapi aing kari kumaha engke
sakali diambar ngahaja arek merkosa aing toh pati jiwaraga kajian ancur jadi lebu ngalungsar jadi babatang herni ngalamun bari carindul kurang sare panon carelong pipi pararias. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.